Jembatan Ciletuh adalah jembatan peninggalan Belanda yang terletak di antara Caringin Nunggal Waluran, Taman Jaya Ciamas. Jembatan ini merupakan perbatasan antara Kecamatan Ciamas dengan Kecamatan Waluran, sekaligus penghubung jalan dari arah Jampang Kulon, Surade, Ciracap, menuju Taman Jaya dan Ciwaru. M. Dendi, seorang tokoh masyarakat Taman Jaya, mengatakan, "Sepengetahuan saya, pertama jalan asli di antara Caringin Nunggal, Surade, Ciracap, sampai ke Mareleng, nama jalan aslinya Jalan Naringul." Mana yang disebut Naringul itu? Yaitu, hulu air Curug Awang, Curug Tengah. Dan siapa yang pertama membangun? Yaitu orang Belanda. Tuturnya. Sambung M. Dendi. Titik lokasi jembatan Ciletuh itu berada di Kampung Jojongor, Ciparigi, dan Kampung Cimangpeng. Pada umumnya, nama kampung tersebut kurang dikenal, yang lebih dikenal dari 3 kampung tersebut adalah Jembatan Ciletuh. Sebatas kenyahoanku ieu, pertama jalan asli di antara Caringin Nunggal ti dituna Surade Ciracap nepi ka Mareleng, jalan asli mah nyaeta Naringul. Mana Naringul teh girangeun Curug Awang, Curug Tengah. Ah, saha nu pertama ngabangun? Balana. Eta mah nya. Akhir-akhir keputusan pemerintahnya jalan teh dirobah. Gitu. Jadi lain jalan pokok dan jalan pokok mangan 2 baheula teh. Hiji jalan Naringul anu ka Ciwaru ku Balana. Kadua jalan Cihideung, Cigaruk teh. Nyaeta leuwih buriang. Anu eta mah paratna ka Jampang Kulon. Yo, lampek itu jalan Ciracap, Surade Ciracap ka Nangil ka Ciwaru. Tah ieu mah nyaeta jalur ti Waluran. Ciracap, Caringin Nunggal nyaeta ka Taman Jaya, nyaeta melalui Leuwi Koronyo. Gitu. Eta Leuwi Koronyo gitu. Eta mah leuwi ngaran leuwi. Ngaran kampung nama hilirna Ciparigi asli, girangna nyaeta Leuwi Leungsir, kampungnya teh Kampung Jojongor. Eta teh Kampung Jojongor asli nama. Iraha disebut Kampung Ciletuh jeung tapi ka mana radiusna? Pokona mah eta mah ngaran Jojongor, ngaran Ciparigi, ngaran Leuwi Koronyo eta mah di baheula di zaman sakadang eta mah. Di zaman sakadang gitu. Ngan ku sabab ayeuna mah di ngaranna Jambatan Ciletuh. Ayeuna mah pan Jambatan Ciletuh we ngaranna. Da sabenerna mah eta mah Leuwi Koronyo, pus aba eta mah jalan baru. Tapi ini kampungna kampung naon eta ngaran? Ciparigi. Ciparigi lain Ciletuh lain. Ciparigi asli sama. Itu perbatasannya eta Ciparigi jeung Jojongor. Jojongor teh belah ditu Kecamatan Batur. Ya henteu, Taman Jaya kene ka Girang. Tah geuninganan ieu jambatan ti urang ayeuna ngaran kampung naon eta? Eta mah bola pondas. Eta mah Cimangpeng. Rupa-rupa. Eta mah Kampung Cimangpeng anu kadinyana nyaeta disebutna teh tanyakan. Eta teh belah ditu nama hiji Cigamar, kadua Cimangpeng, katilu nyaeta Cidahu disebutna teh. Geus biasa pan di mana tempat cicingan ku jelema sok ngindu ka jelema. Eta disebutna teh tanyakan Inong ngeunana. Nu mana teh? Majeuna da aspal nu nanyak teh denger itu. Anu ka itu jalur belah kulon. Jalur lain jalur ka Tongo, ieu mah anu ka Mareleng. Nanya. Tanyakan anu mana? Tanyakan anu Gede anu kedua. Anu kedua. Anu ka Cinon teh. Gitu. Dari kampung Cinon gitu. Cimangpeng. Lain gitu teh. Cidahu. Eta Cidahu. Cidahu pan eta. Cidahu asli nama belah wetana ngan eta mah nginduk. Jadi Cidahu hiji, Cidahu 2. Hari nu tanyakan ti Ciletuh kali itu eta mah keur jurusan Sampora. Aran asli gitu. Itu eta teh. Hari makam eta asli, makam Ciparigi ti baheula oge. Makam nama TPU Ciparigi. Demikian sekilas cerita sejarah tentang Jembatan Ciletuh ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channelnya, terima kasih.